Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ila hadratina Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa anbiya'i wa mursalin wa ulai wa suwari wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan la rusyidina Nabi Bakri wa Umar sayyidina Nabi Bakri wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Usul ila ruhi musannif kitab Ta'lim Ta'lim Al-Imam Al-Burhanul Islam Az-Zarnuji wa usuli wa puri silsilatihim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amas lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengeun kana pangaosan kitab salajengna nyata Ta'lim Ta'lim halaman 16 anu kitabna mangga buka. Qala. Ieu nya qala. Qala ngadawu syairu ki syair innal hawa lahuwal hawanu bi ainihi wasyari'u kulli hawa usyari'u hawani. Innal hawa sanyana hawa nafsu lahuwa eta yakin bukti ya hawa nafsu al hawanu eta pirang-pirang kahinaan biainihi kalawan pirang-pirang kahinaan anu meles wasyari ungkul li hawa jeung ari kalindihna saban-saban hawa nafsu sawa nafsu sori hawanin eta ngalindihna kana pirang-pirang kahinaan. Lamun urang bisa ngalindih kana hawa nafsu berarti urang ge bakal ngalindih kana pirang-pirang kahinaan. Wayaswiro jeung kudu sabar anjeun alal mihani kana pirang-pirang cocoba wal baliyati jeung kana pirang-pirang pancabahaya. Gila diucapkeun khozainul minani ari gudangna pirang-pirang kaanugrahan ala qonatiril mihani eta luhurna cocoba anu loba wa unsyiddu jeung ngaluarkeun siiran kaula. Waqila jeung diucapkeun innahu kana sanyana ieu syiran li Ali bin Abi Thalibin eta kagungan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah karrama muga-muga ngamulyakeun saha Allah Gusti Allah wajhahu kana wajahna ieu Sayyidina Ali. Ieu syiran teh anu tos terkenal di dunia santri mah. Ala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majmu'iha bibayani zakaun wa hirsun wa istibarun wa bulgotun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Ala eling-eling la tanalu moal meunang anjeun al ilma kana ilmu illa bisitatin angin kalawan genep pirang-pirang perkara. Saunbi bakal ngabejakeun kaula ka anjeun an majmu'iha tina sakumpulanana ieu sitah bibayanin kalawan pertela. Zakaun areno kahijina kudu pinter wahirsun jeung kaduana kudu semangat belajarna wastibarun jeung katiluna kudu sabar wabul gotun jeung kaopatna kudu boga bekelna kudu aya bekelna. Wa irsyadu ustadin jeung kalimana kudu meunang pituduh atawa guru anu bener guruna anu bagus pituduh guru anu bener. Wa tulu zamani jeung anu ka genepna nyaeta lila masantrena lila zamana eta cara ngahasilkeun ilmu ku genep cara. Wa makhtiaru syariki jeung anapun ari neangan babaturan milih-milih babaturan payan bagi atu misti naon ayah taro yen ta milih ieu si jalma al mujida kana babaturan anu sungguh-sungguh dina belajarna wa waroa jeung kana babaturan anu apik dina pikihna wa sahibat tobi jeung anu ngabogaan watek al mustaqimi anu panceg. Berarti ngabogaan watek anu istiqomah henteu goyah lamun hayang ngaji bener teh teu kagoyah ku naon-naon.
wa mutafahimi jeung babaturan anu alus dina pemahamanana pahamna. Wa yafirro jeung kudu ngajauhan anjeun firro firri ifrir fi'il mudhari tina lapad firro yafirru firro yafirru farro yafirru farro yafirru fi'il sulasi mujarrad bab kadua fi'il bina mudhaf bina fi'il bina mudhaf ngaranna teh mudhaf mu'talam teh aya mudhaf lam ro na didabelkeun jadi farro fi'il mudharina yafirro asana yafirru jadi farro yafirru firron fahuwa farro yafirru firron fahuwa farun wa zaka mafrurun firro firri ifrir latafirro latafrir mafirrun mifarrun gitu. Wa yafirro ieu teh aya diatapkeun kana ayahtaro tah ieu teh keur tingkah nasab asana wa yafirru kusabab wauna diatapkeun kana ayahtaro jadi yafirro teh keur tingkah nasab takdiruhu wa ayafirro jeung yen sanyanyana kudu ngajauhan gitu. Jadi ayahtaro keur tingkah nasab kasupan an amil nawasib ya waw atap diatapkeun kana ayahtaro jadi wa ayafirro keur tingkah nasab ya mudorena kasupan an amil nawasib jadi ma'tuf tina jadi ma'tuf alaih ya jadi ma'tuf nah gitu. Ya huruf atapna parabot atapna eta huruf waw wa yafirro jeung kudu ngajauhan anjeun minal kaslani tina anu kedua wal mu'attili jeung tina anu nganggur wa miksari jeung tina babaturan anu beuki ngomong wa mufsidi jeung tina babaturan anu tukang ngarusak wal fattani jeung tina babaturan anu tukang fitnah. Tah ieu kudu dijauhan mun keur masantren boga babaturan-babaturan kieu teh atawa keur berkeluarga atawa geus di masyarakat babaturan-babaturan kieu teh tong dideuketan teuing. Syi'run ari teh hiji syi'ran. Anil mar'i latas awabsyir qarinahu fakullun qarinin bil muqarin yaqtadi lain kitu lagam lagi. Anil mar'i latas awa absyir qarinahu fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi fa in kana dza syarin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi gitu. Anil mar'i tina tingkahna hiji jalma latas al ulah rek nanyakeun anjeun atau dibaca nanti dia latas al ulah rek nanyakeun anjeun anil mar'i tina tingkahna hiji jalma wa absir jeung kudu talingakeun ku anjeun qarinahu kana babaturanana ieu si jalma. Jadi lamun urang nek ngecek hiji jalma kos kumaha urang tingali babaturanana gitu ulah langsung nanyakeun ka kanu dimaksud ulang langsung nanyakeun langsung. Pakulu qarinin mangka saban-saban anu ngarejengan bil muqarini kana anu rerejenganana yak tadi eta sok turut ieu si qarin. Jadi babaturan mah kumaha babaturanana. Jadi lamun urang ngahiji jeung tukang minyak ka bawa seungit lamun ngahiji jeung tukang lauk asin ka bawa bau asin kitu maksudna. Tinggal ya babaturanna. Fa in kana tuluy lamun mabukti ieu si qarin teh zasyarin eta anu ngabogaan tingkah anu goreng pajannib mangka kudu ngajauhan anjeun hu ka ieu si jalma suratan kalawan gancang. Wa in kana jeung lamun mabukti ieu anu ngabarenganna teh za khairin eta anu ngabogaan tingkah anu bagus pakorin mangka ngabarengan anjeun hu ka ieu si jalma tah tadi tah meunang pituduh anjeun gitu. Wan syaddu jeung ngaluarkeun syi'ran kaula ceuk musannif sakitu heula wallahu a'lam bissawab.